Jam siang kamari sim kuring bade kalebet nanging tas paro action hujan bade anjing-anjing ayeuna hujan bae deui. Sekarang alhamdulillah bersama Abah yang menemani kita. Sedikit penjelasan karena kampung rumah Abah tugas dia aja, Bah. Tibun Bapak. Nah, kunaon tadi teraskeun? Oh gitu. Abi ge nempan. Sareng Abah saya teh Mbah Aceng. Jadi memang di sini ada satu makom keramat Bupati, Bah. Raden Arya Pati. Raden Arya Pati Kusuma. Raden Arya Jaya Pati. Kanu mana ya jalan? Oh itu. Ada itu. Bismillahirrahmanirrahim. Raden Arya Pati kalau yang sebelah sono di Tanjung Manggunya. Raden Jayeng. Tanjung Manggu itu teh? Pasir Manggu. Ayo di dia seberapa hiji keramat nambah? Terang mah satu ya. Ini pernah menjabat Bupati Ciamis. Iya kan? Iya kan makom ya, Kek? Ya makom ini biasa ini. Makam keluarga gitu. Oh, makam keluarga. Iya kemana? Pasti ayo nomor sihan mah. Lan? Terus? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ahla diyar. Assalamualaikum ya ahli kubur. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah wa akbar. Ya Allah, ini salah satu penampakannya luar biasa. Ini salah satu tempat yang dikeramatkan yang ada di Kabupaten Ciamis. Tepatnya kita berada di Jalan Selatan Benteng. Ya Bah, dia kita makom aja Bah. Yuk. Ini subhanallah. Jantan Pak Aceng ya teh saha wae. Uhun. Oh. Ai uhun. Arin ieu makom Bah Aryana mana Raden Aryana. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi kapungkurna dia teh makom hungkul bari dieu pamit bari ditu mah lan mohon kapungkur mah lalingi ieu teh ya ge makomnya Bah. Bah Aceng ieu sadaya berarti tos pinu Bah. Subhanallah lan memang sudah kelihatan bahwa di Ciamis itu salah satu makom keramat itu berada di tempat yang sunyi, yang rimbun, teduh, sejuk. Dan biasanya kalau makam-makam untuk para penyebar agama Islam itu biasanya dekat air, dekat hulu cai, pasti aya cikahuripan anak. Subhanallah, luar biasa ya Allah. Kapungkur masuk seueur anu ka dieu Bah. Masih kan sok aya kan ya. Aya lagi aya kana. Kamarnya kana tilu dinteran 4 dinteran. Mohon. Ka mobil teh aya. Mohon. Eta ti mana tamuna? Di kota. Muka abang cuma harus balik ka mana? Balik jalan ka makom. Oh di Piwarang kok Abah teh kitu. Teu di Sarengan. Gitu, dan warang.
orang di depan. Ari abdi mah memang kieu bah janten kan upami memang aya nu ngurus nama salah satu adab di rekan-rekan abdi beureun di budaya di ieu tetep minimal kedah sareng anu terang margi salin teuna lebet ka lebet teh kan aya izin bah. Mohon sok sanaos abdi kamari terus diizinan ku abah ge teteplah sok benten aya teu di sarangan mah. Kanton aya. Mohon. Kebon kawung aya naon? Kebon kawung unggul tapi anu geus juara. Kapungkurna naon? Kebon kawung teh. Khusus kebon kawung. Oh, mana we teh tilas ameng kabeh dinya gitu. Geuman. Teu da ge kawung seueur mah. Itu mah khusus nih. Tapi da ieu ge lamun lalinggih mah resep bah. Kamu kebon ieu geunanya kebon kawung teh beresih ya Allah. Ayunan dari dalam dari karena bujang lah Jadi kapungkur teh aya ayun-ayunan. aya ada kasungka Uhun. anu gak kan jadi bukan ada rangkaian Uhun. itu kuat. Ya Allah, Gusti Agung. Kahanapna naon bah? Solokan. Kan? Sawah. Ayo di Kataung eta. Mohon. Ari anu jantan TPU-na kemana? Kalau itu aja. Oh, makam keluarga seueur. Atau nepi Mau makam keluarga mah. Dugi kahanap deui ka ditu ieu makom mungku. Henteu. Saung aja tah. Di Kataung eta. Dan ini penelusuran kami. Haturkan terima kasih ke Abah Aceng. Alhamdulillah parantos di pasihan jalan Tepang nggak salah saya leluhur di Kabupaten Ciamis anu tinang tos agreng pisan malihan mah dugi ka ayeuna seueur keneh anu jaroh ka dieu margi salit teuna ari para sepuh reruhun kapungkur nu aya di Kabupaten Ciamis minimal ilmu nate aya 2 ilmu keagamaan oge ilmu kepemerintahan sareng ditambah deui ilmu kanggo berbaur sareng masyarakat komodo kapungkur mada keur zaman Belanda zaman Jepang beureunan salit henteu kudu gaduh kakawasaan kakiatan benten jeung ayeuna. Ai kasungka teh mana bah akar kasungkaan aya kan oleh ditu Akar areuy. nuhun adu izin.